Dah. Nyilakakeun sia teh. Ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Tapi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah be teh. Kurang sa cowok. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang raja kemang monteng di astana. Tuh. Gandru iya mah gandru ini jauh atuh sok jadi ada gila eta we dadung jadinya memicina serpet iya bagus yang puas ya mah gue dari tamulan pulang tenang ayah aing kayaknya ngerti aing oge mana aja po cerita gitu maksudnya mah ngerti aing oge burukeun tenang ya aing nyaho kana bahasa trompet padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudnya mah
Pugu daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Hey!